Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu nu dipalih pengker kata wisna nuju ngalamun sigana eta teh ece nuju seueur ulang-ulang cenah hutang teh. Daun awi daun gedang ngalana dipartikan manawi keur harudang cobi ngajawab salam sorakna rada tarikan. Siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapakna sapertos nuju loyo. Eta teh caroge ibu teh katan katingali kirang pita. Mata ibu upami caroge leuleus loyo eta teh kedah sering dibere sumanget lain susu. Emang ari cek jig-jig kana susu deui. Atuh salaki teh moal ngaji-ngaji kageu nyewe meureun. Punten Bapak, hari Bapak teh hari henteu ya teh. Sok abdi bade sakali deui mau salam upami Bapak hirup mangga nyorak. Upami teu purun nyorak maot we sakali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ngawaler salam narido. Sadar teu kapaksa. Iqbal motona tong tinggi gernya bisi penyon. Dipoto heula. Alhamdulillahilladzi ja'alal auladahumul amanah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Al-ayat sadaqallahul azim wallahu a'lam bimuradi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam adibu auladakum ala salasihi solin hubbillah wa hubbinayikum wa qiraatil Qur'an. Al-hadis sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah la mawjuda illallah la ilaha illallah la ma'buda illallah la ilaha illallah la matluba illallah la ilaha illallah la maqsuda illallah. Amma ba'du, langkung tipayun urang sami-sami manjatkeun heula puja sinareng puji kadat Allah Rabbul Izzati. Alhamdulillah kabanggaan kangge urang sadaya dina ieu wanci tiasa angkat di bumi anu bade maksad tolabul il. Abdi bade naros heula ka ibi angkat di bumi ridho dipaksa kapaksa moal kapaksa teu dipaksa tapi insyaallah dan yakin kita semua berangkat dari rumah ka dieu teh maksa. Betul. Sebelum tangan ibu tadi diayunkan, kaki ibu dilangkahkan. Sok sanaos ibu sahibul hajat, guru urang sadayana teu muruhan teu ngahadiahan. Tapi Allah tos nyiapkeun pahala ti anggalna. Ibu tadi sateacan ka dieu angkat dosa mah tos dihampura ku Allah.
ya robbal alhamdulillah. Sabab ibu-ibu bapak-bapak lekah kana ngajak mah jadi ibad cicing atau iya kamanakeun banyak ieu doang nuhun aing mah bantuan siap lempangna jadi iba keupatna jadi iba diukna ge komo jadi iba nundutan cek saha cek saha itu calangap menikat gitu eta beti mana hadisna nunutan jadi ibadah da boro-boro nunutan nu bentage can karuhan ibu ieu teh urang kersanagara sadayana punten di lembur ieu sok aya pangaosan rutinan marhabaan sholawatan pami malam jumaah sok aya yasinan tahlilan mun aya nu maraot sok tarahlil ulah nu maraot keheula ari kan sataya teh aliran sesat sanes nu maraot tarahlil aya nu hirup arudun nganapun tadi Kang Haji Mumin abdi penasaran dina ati janten timbul pertarosan ningali aki-aki nu disarisi ningali abah-abah nu ditarengah biasana kana pangaosan rutinan tampilan teh sok make sarung kari-kari aya namah bade ningali mubalighah geulis eta abah mun dimake celana panjang bari badag teuing ditalian ku rapia ibu-ibu gareulis nini mararodis angkat kana pangaosan rutinan biasana sok make sarung jeung samping kari-kari aya namah ka dieu da bade ningali tepakan hadroh jeung genyering eta nini menining ka make celana leg ingatkan bitis nini geus jiga suling tinggal tulang kurang daging akhirna si nini dikoet ku anak kucing bareng dikoet ku anak kucing tong dipengkek dina tikoro ceuk bekaskeun daripada ngagenok bisi stroke so. Dikoet ku anak kucing eta nini make Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kebanggaan kamu abdi alhamdulillah tiasa diangkir ku kersana keluarga besar pimpinan pondok pesantren Al Mukmin kersana Kang Haji Mukmin beserta Teteh Haji di nararaga walimatul khitan nu janten putukna nyaeta De Ahsan. Urang doakeun Kang Haji sareng teteh sadayana pala putra mantu sing disehatkeun ku Allah dipanjangkeun yuswana. Sabab abdi yakin bakal keung upami pasantren ieu Kang Haji tos ngantunkeun. Matak abdi mah ibi mun bisa manawar ka Gusti. Ya Allah daripada Kang Haji Mukmin ngantunkeun ti payun mah uyos Pak RT we heula muti heula. Aya Pak RT Pak RW aya makana neng ieu para santri para santriah mujahid mujahidah hafid hafidhah anu keur ngaraos di pondok neng kudu semangat sabab neng aa santri nanti suatu saat akan menjadi ulama akan menjadi kiai ustad dan ustadah subhanul yaum rizalul ghad santri nu keur ayeuna ngaji di pondok adalah ulama untuk di masa yang akan datang. Jangan menyerah neng jadi santri ya walaupun di pasantren sok bararudug uyos neng da sesepuh pondok pasantren ge Kang Haji Mukmin eta teh baheula di Al Mubarak ngalaman budug heula abdi ge ibu tiasa kieu teh ladang budug matak tong aneh di pasantren santrina barudug ustadna ge bunga ecek mah masih ecek ka ustad budug ceuk iya ya atau kan bae aja buduk-buduk ya barorok di mana buduk barokat astagfirullahaladzim dan satunya di dia mah ibu lamun ararat tong kalah ka puskesmas da barokah teh cuma ka ustad nyebut buduk ustad mah bunga kiai mah bunga tingali atuh Pak Haji Mukmin sarungna BHS tuh tingali apana da Ihsan BHS giliran RT
gajah duduk cicing Pak RT beda nasib tong sirik ku nasib kiai da kiai ge baru BHS teh lain menang meuli pamere ti nu maoteun matak lamun diamong imaman berjamaah teh sok ngajungjuri ganja di Pangandaran mah matak seueur kiai jujur itu sih itu tuh kaki aja mau curi gitu seueur keling punten Pak RT tuh tewak itu tuh pokoknya mau nyebut curi kaki kiai kudu cekelan aku cekelan sidang aja aku dicekek mapai Allahumma sholli wa sallim wa barik anu dihormat para alim ulama, para zuama, para ajengan, para kiai, wabil khusus Bapak Majelis Ulama Kecamatan Kelurahan itu ya, Kelurahan Hegarsari. Oh kerasa, aku mau molotot biasa, sini tengor. Kelurahan Kersanegara. Manawi aya Bapak Camat, Bapak Lurahna, Bapak RT, Bapak RW-na. Araya. Oh iya Ibu Lurah, Masya Allah, nuhun. Ternyata Bu Lurah teh geulis. Kurang dia masalahnya ge gareulis. Sawareh. Bu, keula ieu teh ngaos teh siap dugikeun ka lohor. Siap. Dugikeun ka asar wios. Dugikeun ka magrib wios. Masya Allah. Bu Lurah pun tanya ieu warga Bu Lurah teh kudu semangat Bu Lurah teh. Meni wios diajak ngaji tepikeun ka magrib. Berarti ibu-ibu orang dia mah sadayana ahli ngabohong. Bohong teuing teh diajak ngaji tepikeun ka magrib aja. Jamaah sadayana hadirin rahimakumullah. Wabil khusus ieu panganten khitan Ananda De Ahsan. Hasil buah cintana AA Pikri sareng Neng Dilah. Masya Allah. Da ibu nak gelis, ramakna kasep, murang kalihna oge kasep. Kanggo naon neng eta kursi? Kanggo awios da tara biasa dina kursi buleud leutik kitu. Neng di dieu atuh tong dina bujur atuh nyimpenna. Neng santri, saha nami Neng? Ria. Neng kadenya sing tiasa ngajaga 17. Sing tiasa ngajaga 17. 17 rakaat cenah naon 2 Agustus. Geus tamat Agustus lagi geus tanggal 22. Nuhun nya Neng nya. Nuhun. Aduh Gusti. Ari panggung ageung ai cai salin. Apa teh hajinya? Da teh haji mah sanes lauk cupang. Aduh, disangki lauk paus we teh. Da ari di Pangandaran mah abdi caket sareng laut Ibu. Mun mata abdi mah sareng Nyi Roro Kidul ge kapiuak. Teraskeun Ibu. Bapak-bapak manikat ngaharulang wae atuh. Bapak kadenya singkat watah karena ngawas madak sok loba gogoda, loba cocoba, makana adun ya mahalun lil balwa. Dunia mah tempat diuji, tempat dicoba, tempat capek, tempat riweuh. Bapak ini karena pengajian ge pasti aya dodojana. Komo lalaki mah sok papangi jeung ranjau kehidupan lain rana. Cicing karana euy. Astagfirullah. Keun baelah rana oge asal ngereuyeuk ngaji lain bodas. Di mana ide yang anak ngeunah? Buku matak jadi rana ge bau. Masya Allah. Dede Isan Ibu, anak masih balita, nembe 40 dinten tos dehitan. Abdi moal narus ka Dede Isan eta santiasa ngawaler. Bade ka ditu we tu kapara tersangka. Jeung kapara korban bapak aya dihitan nyeri henteu. Si bapak mah kalah ngawulang bapak dihitan teh nyeri henteu. Oh henteu. Dihitanan deui we atuh, Cek. Komo aja teu boga duit masuk tinggal Dede Isan tiap aya nu
sumping teh langsung nyarecep. Oh payu ku artos bu dukating sabaraha mah tamatang ibu ge lamun teu bisa usaha salaki badamian kurang dihitanan deui we gitu. Sok salaki teh ibu digeberan di tengah imah pasti setiap aya nu ngaliwat dicipuhan. Dede Isan ibu Aa Fikri sareng Neng Dila Kang Haji sareng Teteh Haji di dieu ngempelkeun sadayana kadang warga majelis taklim ahli pangaosan sanes kupeda seueur sagala nada doa wungkul ti sadayana nyupri doa supados murang kalih putra putuna utamina nu enggal dihitan menjadi anak yang kompak atuh yang ini kudu sholawat heula. Neng siap sholawat teu? Sakali ibu mau sholawat ku Allah bakal dipasihan 10 rahmat. Amin. Tong waka amin dan can macana oge. Insya Allah. Sok sik sareng ibu sholatullah. Salamullah. Arikan. Ala toha Rasulillah. Sholatullah. Salamullah. Ala Yasin Habibillah. Tarik neng angkat sorana tawasalna bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah sadayana sholatullah salamullah ala toha rasulillah bantosan ibu tungtung nawungkulnya siap ari ngaji kudu jempe pe nawungkul ari ngaji kudu jempe ulah bari ngoprek HP komo bari tibra sare bisi dirawu ku kelong hirup loba nyeri hati aduh mani kompak jangan korban itu ibu osok nyeri hati osok da ngarumaoskeun urang teh jalmi anu seueur dosa komo dosa awewe mah pang loba-lobana dosa teh kasa sama anjing tinggal salaki tapi geus ngaku tah ieu musok nyumputkeun duit tina pesak salaki bareng-bareng deui hirup loba nyeri hate komo lamun teu kabagi BL nu disalahkeun Bapak RT pajar maneh goreng hate tari kolot bojong kaso ka pasar mawa rancatan beki kolot awas ulah beki ngaco mung sholat hiji deui salawe mah 25 mobil sedan cetna hejo awewe zaman ayeuna bisa dandan teu bisa hejo dina kalapa aya kacang polong uyos ngacaprak oge lah abdi mah teu mata kerugi ngacaprak oge da engke ku Fikri bakal dibarokah dibayar esok nyahoanan aja urusan Fikri dina kalapa aya kacang polong meuli ali di pasir irisik bapak-bapak meuni teu eureun melong ningali abdi mirip Dewi yes Fikri sareng Teteh Dila mugi-mugi ditambih barokah ibu nu dipangker kunaon teu amin jiga nu keheul ka Fikri aminan Fikri sareng Teteh Dila mugi-mugi ditambih barokah rumah tanggana sakinah ibadahna makin istiqomah yuk sholat
Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Abdi mualami cedatos jam 11:30. Da ngaos mah teu kedah lami-lami nu peryogi mah singkat padat melekat tong hilap engke euih nyanda ilmu anu manfaat ulah berkat-berkat wae. Tadi payunan ge geus aya dahareun bari geus sesakna eta teh di Kersanegara mah teu kudu bangga ngaji teh nu penting daek ilit lain dahar. Uhud sok ibu semangat ngaosna nya tong galau kitu. Curiga abdi mah nu dipalengker mah jigana eta teh keur mikir poe isuk rek papanggih jeung Kang Aangnya. Mohon lain Aang Haji, Aang Suran. Komo tatangga di abdi mah da unggal poe rebo teh sok ngalabring ka imah Ce Eti. Kaya ning Ce Oneng, Ce Odah, Ce Esih, Ce Isah ngalabring ka imah Ce Eti. Dihareupeun imah na teh ararembok. Saya berjanji. Bang Emok aya di dia Bang Emok aya awas lirenan pilih aya nu sok unyak anyuk ka Bang Emok moal barokah. Ibu yuk katna nu awal deui tujuan pokok Aa Fikri sareng Teteh Dilah. Ieu mah da abdi teh bingung atuh da kudah ceramah naon di dieu teh gudangna ilmu kiai seueur para ulama aya. Makanalah ieu mah etang-etang abdi ngiring bingah we ka Teteh Dilah sareng ka Aa Fikri. Masyaallah. Buah cinta, buah karyana Teteh Dilah sareng Aa Fikri tos gaduh saberiji Bu? Dua. Berarti Neng Dilah teh tos 2 kali hamil, tos 2 kali ngalahir. Neng yang masih ikatan jomblo-jomblo lucu dan imut ijo lumut itu mah ijo tomat ikatan jomblo-jomblo terhormat. Ari abdi mah ieu teh mubalighah kolonel kolot-kolot segede menel. Neng yang sekarang masih cantik, wajahnya ayu, salira gaya ditilik digigir, lengik ditetep di hareup, sieun disawang ti tukang, lenyang. Tapi engke Neng status akan berubah. Jodohmu sudah disiapkan oleh Allah. Jadi nitip keur ngaji mah tong bobogohan. Bisi kecewa akhirnya pacaran 5 tahun ai dikawin ku batur. Nanti pacaran mah biar indah setelah nikah. Terus nikah maneng salira Neng teh moal gaya deui. Teteh Dilah oge kapungkur makan terus abdi nuju gadis nuju parawan abdi sapanggung di dago di Cipaganti lah hilap deui pokona mah. Neng teh masih kuliah salirana teh masyaallah Bu gaya pisan. Sekarang mah ada sedikit perubahan karena terus gaduh putra saberhiji. 2 Neng ditaksir ku kabogoh ayeuna mah gaya. Hai Neng yang baju abu gelis cantik siga ulat bulu. Dapat salam dari ayah ibu, tamat kuliah jadi menantu. Tapi punten lieu kabeh dieu. Gusti, ya mah geus pinuh ku tumila. Da moal aya bahasa sanjungan sapertos kitu da teu kudu dirayu deui. Kumaha cek salaki? Hei mamah nu daster biru, hidung pesek siga goreng tahu. Bojo akang nu anak 3, mun seuri koneng tara nyikat huntu. Makanya punten ketika akang yang menjadi suami, ketika bapak sudah punya istri, tapi istri semakin lama semakin tua semakin berubah. Mohon maaf Pak, kasih sayang bapak janganlah berubah. Betul Bu? Betul. Bu, makanya neng ti ayeuna Bu Haji ngabejaan. Ek milih bisa lakieun teh tong nu kasep. Dan nu kasep teh geus kolot mah kasap. Tong karena kaya, tong karena kegantengannya. Pilih salaki mah ibu anu sing kompak anu anu tanggung jawab, anu gede kanya itu turun di tengah tuh ngajawab naon dia. Si Eli mau yakin aja bentuk itu gede kanya dan gede nu kitu majang naon ari gede gitu bisa dipakai leuleus macam. Bu, cicing lagi mau usaha 17 tahun kagigir ya Teh. Bu, Ibu, Teteh Dilah kenapa berubah? Saya berubah, Ibu pun berubah. Datos nikah atau Ibu gaduh ayeuna pada melan
teh dila satu acan gadung putra dua ku api kri masih kena setia di kekepan ayeuna mah rek di kekepan ge kaburu budak nyaring kot seak dengek budak jam 11 ceuring riweuh nama sate dila riweuh nama ece da si agama nukur ama kunggul tah budak nyaring ribut kapan pamajikan mah yeuh neng budak geus rege papana ge udah milu ngagoak deui tengah penting orang jabri gogoakan salaki ece wah moal ada di antep ku ece teh bisi kalah ngaganengkeun tatangga meureun ceuk ibu nyuruh jadi pamajikan bapak tong kalah ngagoak sampeurkeun ieu sabelah deui nganggur kok sok parasmanan jeung anak teh putih sabelah ku bapak mangga sabelah ku anak sok tapi kaulu susu teh offset ari kutangna luhureun dada susuna hanapeun bujal matak neng emut ka mama teh pernah ngahamilkeun neng mama teh pernah ngaheurinan neng teh pernah ngaheurinan rangi mama 8 bulan lamina makana ibu ketika istri melahirkan suami punya suami setia seperti teh dilah alit kene si anu pangageungna kunaon tos gaduh deui karena api krinya selalu setia mendampingi neng dilah aduh di usapan nuju ka Rasulullah sepatuangan teh ditiupan mun seueur api kri teh tong tarik teuing atuh aku naon bau patuangan mulus dari rumah normal Masya Allah tinggalin neng api kri mah teh dilah karos patuangan pecah ketuban teu diantepkeun da bisi bahaya enggak dicana ka bidan teu dibawa ka rumah makan datang ka bidan saur bidan teh sok neng naik kana ranjang nyamuhun da kana kenteng maluhur teuing tarik napas nya atuh pasti da tarik tamang ma Agustusan heujeunkeun balas setia api kri milu ngaheujeun babantu tapi punten bapak ulah sok balaga sanajan milu ngaheujeun geuning lalaki mah eueuh tanaga eueuh kekuatan lemah gagah keneh awewe daripada lalaki bukti awewe ngaheujeun kaluarna budak lalaki ngaheujeun milu ngabantuan koneng nu aya mata kawas wahai para kaum Adam wahai bapak-bapak nu geus barugah pamajikan ulah sok ngabibisani jeung nyepelekeun kana pagawean awe sing kompak ce capek teu di imah aduh sok sing tarik mumpung aya tuh tadi ibu kadieu gegero heula masak heula nyangu heula ngistrika da euceun rek dianggot teh geuning acuk teh kusut diistrika heula tah punten Pak merdeka Indonesia ayeuna geus 78 tahun tapi bapak can sanggup ngamerdekakeun awewe kuduna mah nu gegero teh lalaki sok baca dina kitab buku duli jen teruskeun ka kiai sagala nu migawe pagawean teh tong awewe tapi salah setuju geus enjing mah tong ngarangu dan situ itu da istri makan tong naon atuh ceuk hiji kewajiban ka salaki teh taat turut cek salaki nyeuseuk cek salaki masak yeuh neng isukan teh nya tos nikah teh jadilah wanita solehah da teu banget ceuk istri solehah mah salaki aya salaki datang ti mana we nyaba istri teh kantun ngadangukeun obrolan salaki etik lain ngadangkak naon jik kana ngadangkak deui ari oceh mun salaki teh kieu we nya meureun ceuk salaki na teh itu aya bakakak hidung Bu, Ibu, Api Kri tidak punya kekuatan. Sekalipun ayeuna Api Kri gagah, seorang ayeuna pemuda tadina, seorang suami yang penuh setia, tetap Pak mual aya jeung moal bisa opat hal mah dipigawe ku bapak ngan ukur ku awewe hiji men, sok aya urang dia salakina nu men. Aya mencret teu. Dua awewe mah bisa hamil, lalaki mah teu bisa hamil meskipun akang diburuhan. Berapapun uang ku abdi dipasikeun sina hamil mah da moal bisaeun betul Bu. Tilu ngalahirkeun milu ngaheujeun tetep akang mah moal ngaluarkeun budak tapi Masya Allah kesetiaan Api Kri ka teh dilah manggilna mani masih ayam asa kabita abdi ece sok disebat ayam ku caroge ada salaki ge mikir heula nanya ayam sampean jebrang Bu jajauhan ketika Kanjeng Nabi memanggil ka bojo teh ya Humairah wahai bunga mawarku baca mawaran ya Humairah wahai bunga jawer kotokku sing sae manggil teh nya neng kamu masuk nyebat naon ulah
gaul-gaul teu para ruguh ka indung manggil nyokap ka bapana bokap torojo wana wakap nanaon atuh cenah dipalar ku api kini sareng teteh gila hanyalah doa nyuhunkeun doa ti sadayana putra-putrana hoyong saro ibu kapan gaduh putra soleh mah bakal mocor pahala ka ibu engke di alam akhir di alam bar apabila anak manusia telah pergi ke alam maka tutup sudah semua amalnya kecuali hanya 3 kompak yang pertama ayeuna mah tah nu boga geulang parosotkeun nu boga kang kalung aludar urang kumpulkeun ka dieu urang sodakohkeun ka Pak Haji Mukmin ya pan sok tras-trasan ngabangun Bu abdi mah mangkarunyakeun we ka nu garadu emas teh cenah maot mah moal dibawa ibu mah maot dipayun geulang teh ku salaki diporosotkeun dipake kawin deui salaki kawin mas kawin na geulang euceuk ya banu dikawin teh awewe nusuk nyamper senam ka euceuk mata abdi mah alhamdulillah wani dibuka teh gaduh kongkong sanes teu hoyong meureun teu boga duit cenah teh Bu Haji teh cek sada ayeuna ge bakal meunang ti dieu cek duit dibelikeun kana mas meureun kayat ngan nyebut 2 kali pesantren aja terus-terusan nggak bangun mak nyari diantep tadi tamatkeun padahal eta mah alsan lah da intina mah abdi sok sieun abdi teh meuli emas teh kakarek 2 poe geletuk modal salaki nu atoh mangi emas anyar tuluy kawin deui mas kawin geulang urang coba awewena nu aya dina grup WA Bu ibu sok ini sodako jariah persiapkan ibu amal sebelum datang ajal ibu bade marawan bade sok atuh mangayu ibu matus ngawa acuk bodas gampil kan umurkeun maot babu malaikat Israel mah moal dibeda-beda moal dipilihan sabab ayeuna malaikat Israel tidak bisa dirangsang ku serang malaikat Israel tidak bisa disogok dengan mobil Alphard ketika ibu tos cunduk kana waktuna idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun malaikat Israel teh tepat bakal nyabut nyawa ka urang sadaya dina waktu orang kaya mati orang miskin mati raja-raja mati rakyat biasa mati nu begang mati nu gendut mati apa RT mati apa RW mati palurah aya keneh sadayana ge bakal maut makanya tidak ada yang mesti kita sombongkan di dunia ini Bu boga imah gedong tong sombong boga imah jangkung tong adigung boga imah luhur tong kumuluhur ketika kita mati neng maut ibu maut diasupkeun ka jero kubur kudu ngabotong kudu harirup ibu dikubur sorangan poek henteu tuh apaleun itu nu ngajawab teh ririwa we aja geus hirup ka 2 kali na berarti ayeuna teh nya duit lu jeung siang ka ririwa engke baralik deui ka masing-masingna ibu nu tadi nanti astana jung balik deui ka makam urang mati lemur urang balik deui ka lemur we nya nu nyaangan amal urang nu moekan dosa urang di antawis sedekah jariah ilmu anu mangpaat doa anak anu soleh ya Allah kebanggaan Kang Haji Mumin gaduh putra 2 2 cucuna 2 sadayana tos hafid Al-Qur'an putra nu 2 Kang Haji mah tos ayeuna ibu moal janten emutan ngantunkeun alam dunia garadu marurang kali salore tiasa maraca Al-Qur'an ibu da mau teh moal dianterkeun ku tatangga nu nyalametkeun teh lain baraya lain kiai lain ajengan lain ulama doa anak anu soleh ayeuna tempatna tos aya pendidikan majelisna tos aya tong nyaah ibu budak teh ka pasantren sok da ayeuna mah kawajiban orang tua ka putra ibu hoyong soleh teh 100% lain guru ngaji lain guru sekolah ketika budak ibu teu bisa nanaon di sekolahna bodoh di pasantrenna teu apal wae nalarna ayeuna teu apal wae jangan menyalahkan guru ngaji tong nyalahkeun kiai tong nyalahkeun guruna 100% karena kewajiban mendidik anak adalah indung jeung bapak nah kabayang ibu gaduh putra tilu di pasantrenkeun maraca Al-Qur'an bisa ibu nu sakarat teh diriung anu ageng Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin dikencaleun budak tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir anak
anak nu bungsu nyangkeh kana mastaka indung jeung bapana nu keur sakarat ditalkinan diciuman bapak ulah ayeuna galider tong malaweung bapak bade sana kudu kagungan talkinan abdi bapak tuturkeun ku bapak kalimat thayyibah baca Pak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dituturkeun ku indung jeung bapana nu keur sakarat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah lepas nyawa indung lepas nyawa bapak bangsa ninggalkeun dunia diantarkeun ku anak anu saro awas budak jadi tentara ibu tinggal di heula bari samaraca Al-Qur'an teu ieu mah indung keur maot indung keur sakarat marowa pistol saudara-saudara bapak abdi keur sakarat wayang ngapang macakeun Qur'an mun teu pamacakeun Qur'an dibedil hiji-hiji makana ibu gaduh putra apalagi teteh dilama datus pinu ku ilmu agama ibu nu teu acan budak dieyong-eyong diaming-aming hufillah didik sina cinta ka Gusti Allah. Oh, neng bari ngayong-ngayong putra diisukan teh nya wujud kidang bako kiyamuhu wahdaniyat wa hubbi nabiyikum budak sina cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi bari ngayong-ngayong putra teh ya Rabbi bil balik maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami hubbil Quran budak didik ku cinta Al-Qur'an sintiasa maraca Al-Qur'an ibu baheula mah pan urang teh sok ngahejah maca Al-Qur'an teh direjang bari lain di masjid anu megah ditajub salat berjamaah lain kumu kena ku samping ditalikeun kana gado beres ayeuna salat di tilepan lain tapi nyarieun babangkongan tuluy pabenyeng-benyeng terus ayeuna urang ngahejak ke bari nyang hareupan damar cempor anu pinuh hidung irung teh nya bapak tah ti indung teh be jabar ba be jabar pak sin jersey ya jabar ya bapak ka pesku dal pesku alif pesku sin jabar sa he jabar ha kudu saha bageula mah kitu makana ibu ayeuna urang kali dinangna dineng da urang kali tos aya cepilan tos nguping kana cariosan ibuna tos nguping kana cariosan ramana bari maca Al-Qur'an wasamsi waduhaha wal qamari idza talaha budak ceurik wae wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla budak beki tarik ceurikna teke we banol-banol teuing Bu ibu araya ibu aya bu aya kita lalu yotos taruang teu acan atau abdi mah teu acan mun ibu tadi naon tuan nu dihuapkeun teh beas sangu sanes beas ngan peda sangu nu dituang ku ibu asalna tina piring nah hari ibu osok ibu tuangna piring teu meunang pupujuh tuang mah na kursi na karpet mahnya bujur yang cerena piring ari sangu dibalatekeun na kursi kongkorongok ari nu kitu naon eta mah sora ngan sorana sora api ih kapan api nu kongkorong teh geuning gecek kunaon abdi nyebut hayam ya palawur ya jemaah jadi aredan kieu abdi geus wani-wani nyebut hayam abdi sieun kabawakeun ibu-ibu na aredan abdi jadi kabawa GR sih neng naon istighfar neng ya kamu balik nyebut gelo Allahumma sholli wa sallim wa barik Bu ibu tas kewajiban orang tua ka putra ibu sinareng bapak adalah untuk mendidik anak hiji pasihan nami anu saya anakku walimatul khitan de ahsan saya ahsan teh alus ibu sana nami oh Siti main saro ngan kamun kapoe jadi Siti moe sirah nu kali ditu Siti main munah kapanasan jadi Siti moe maneh oh neng kadang ngamu Siti istri isu kan gaduh putra ngamu Sitinya Siti Maryam Siti Aisyah ya sana mina oh Siti Syaitoniah berdua budak di ngaranan setan atuh geus gedena teh jadi jablay mun imam megat tina Asmaul Husna Manan janten Abdul Manan Rahman janten Abdul Rahman Gani janten Abdul Gani kan ulah juga tatangga abdi disebut Abdul Gani teh molotot abdi mah cenah lain tina Asmaul Husna Gani we geus ari kitu abdi mah singkatan bapak abdi Angga inung abdi Nani jadi Gani oh waas lamun bapana Tata inungna Ai anakna jadi bapana inungna Mumun bapana Iding anakna jadi sing saya ya neng Masya Allah neng meninggal gelis kieu tapi suka neng gelis moal aya
berubah juga kan maneh tingali si ibu-ibu ge ulah payudara nur ayeuna mah ditoel gitu oyang-oyang di bawah nangkara geuna puyak diga ceplok no di bawah marengkol keplok dikenyot kalah nyelap na huntu kan bae bapak hitung-hitung ada harga seurat lah tanda apa yang kita sombongkan tidak ada bu semua titipan ti Gusti Allah ibu teraskeun araya keneh siap semangat keneh ridho keneh uyos tadi buruhan uyos tadi hadiahan tapi Allah nu bakal masihan hadiah naon hadiah ibu jalan tol untuk masuk surga dipasihkeun ka ibu jeung bapak anu angkat kana pangaosan alhamdulillah ibu hoyong ka surga terang jalanah henteu bios di warkosan ku abdi ayeuna sok bantuan atunya ka mana mah jalan lain gitu tong nyanyahuanan ke heula ieu mah tarik calangap bari salah deui ka mana mah jalan ka Jogja ka dieu mah bulurah ka palih wetan ka mana mah ibi jalan sok bareng ka dieu mah alah ka panah nah anu tengah mah kapanganaran jalan ka surga teh kapanaon si emut ibu pangaosan teh pangaos pangajian teh pangaji ari pangaji teh harga pangaos teh sami harga berarti ibu nu angkat ngaos tos dihargaan ku Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah itulah dua pendidikan tilu wal yutimhu min halalin kewajiban orang tua ka putra hoyong soleh hoyong sarolehah pasihan tuangeun anu halal tong malika ditu ece ka dieu ya ka dieu ningalina ieu teh bu abdi yang ti pangandaran teh geulis henteu aduh si bapak ge meuli ngicep-ngicep ditu tadi melongkeun ka abdi bu ibu kasihan putra tuangeun anu nu bergizi nu bervitamin ulah ngirit ka budak mah ari budak hayang pinter budak hayang soleh ai rencang sangu dibere jeung kurupuk wae atuh balik sakola teh budak teh nyangsangna kersen mata geus kolotna teh mental kurupuk raung sote lamun kahaneutan kati sama kurupuk teh sok kumaha ceuk leuleus peot daek soke salaki eceuk ibadah ka masjid berjamaah lamun ayeuna halodo murupuy we hujan komo ayeuna badag mah hujan datara daek berjamaah ka masjid eta teh mental naon mental kurupuk sok salaki eceuk berjamaah sok rek dijurungkeun sok arinit bapak ari ka masjid sok sumanget init sumanget balik alus kecil mending kena semangat balik daripada salaki teu balik-balik di masjid kabayang salaki eceuk 3 bulan teu balik-balik palurah teu uih-uih di masjid ka bereksakeun berenang ibu lurah kudu nganteran kudu ngalongokan jadi mending kene semangat dan semangat ini awas ibu semangat ibadah sabab urang bakal aya di alam barjah satu saat urang bakal kembali ke Allah geus aya di alam barjah moal aya salat deui moal aya ibadah deui moal aya ngaji deui tapi di alam barjah bukan tempat ibadah hanya tempat turuna rahmati Allah nu maha murah matak sok dielingan ku para kiai eling-eling dulur ibadah ulah berang penting ulah bisina kaburu kompak horeng maut ngado borosok di poho datang na teu mere ngageretek taya berang taya raja taya di mana ajal gesumping teu meunang tempo anak kahade anak kecil dakeun ai teteh dilamah tos yakin kiat sagala rupina elmuna tos seueur akik nenena oge luar biasa keur ibu budak sahadat sing kuat makrifat sing akurat kalimat sahadat tongan ukur bisa macana wungkul ajarkeun didikeun ka budak dina kalimat syahadat bisa malik nanya ka dirina sahadat nu nyiptakeun urang sahadat nu rek ngamaotkeun urang sahadat nu mahirupkeun urang sahadat nu ngakitu-kieukeun urang iwatidat kagungan Gusti Allah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha sadayana Allah Muhammadur Rasulullah la maujuda illallah la ma'buda illallah la magluba illallah la maqsuda illallah yuk la ilaha illallah
doakeunlah sakitu wae ece mudah-mudahan pangosan manfaat barokah abdi masya Allah kabanggaan tiasa diangkeun janten ieu mah sakadap oge ngiring bingah ka kersana Neng Dila sareng A Pikri utamina kapun guru ka Teh Haji sareng A Haji di dieu urang doakeun mudah-mudahan sarehat paranjang yuswa sadayana langkung berkah ilmuna langkung berkah rumah tanggina ibu nu hadir ka dieu nu angkat di bumi sing dihampunkeun dosa ku Allah Subhanahu wa taala uih ti dieu urang sadayana sing karengi ilmu anu manfaat saestu hoyong dipanjangan waktu natos tanya kapan keuna ku paribahasa si kabayan meuli nanti Cikijing meuli enteng sisi pasar pun ngaji nalila teuing ieu beuteuh geus abdi mah teu ngajawab kitu pokoknya ibu nu ngawal berarti ibu nu lapar ibu nu hayang dahar buah kaliki mesana di parapatan mun ibu bapak ngaku cinta ka nabi sing seueur maos Al-Qur'an jeung maos sholawatan aminan buah kaliki mesana di parapatan mun Kang Haji Mumin ngaku cinta ka abdi sing daek ngaberkatan amin atuh ojo sing tarik da abdi teh perlu dukungan dukung ku amin sing kompak balikan deui buah kaliki mesana di parapatan mun Kang Haji Mumin ngaku cinta ka abdi sing daek ngaberkatan amin terima kasih atas dukungan semuanya hapunten Kang Haji da pangitan Kang Haji ge sami ece sok janten pengalaman tinu atos balik ti pangajian teh dina mobil teh sok pinuh ku kadaharan ieu mah nu atos apikri nu atos cicing apikri tong ngahuleng ieu mah geuning jiga nu serebutan Teh Haji mah ngawartosan nu atos teh kitu janten pengalaman nu acan teu kaing seueur pikiran sok we ka nu atos nurutan ngahaja abdi mah ngobrol kitu teh ami aya persiapan itu bisa aya dahareun uncan di kardus sabab jalmi mah sok keuna ku ka poho itu tapi insyaallah da ieu mah sadaya status nage ku balik kori da ieu teh jalmi eling unggul sadaya oge kajeun abdi mah moal kawalat ieu moal ari Kang Haji Mumin eling teu si kompak eling teu itu atuh eceuk ngan abdi mah ge heula kajeun abdi mah kasaluhureun bae kawalat oge nangtukeun eling teu na Kang Haji kumaha engke mere gede jeung leutikna mun mere gede berarti Kang Haji Mumin teh sok kompak eceuk tong asa-asa da modalna ka ieu mun mere gede berarti Kang Haji Mumin teh tah kitu mun mere leutik berarti teu gede eceuk abdi mah teu dosa ieu nu dosa mah kaburu nyebut teu eling wios abdi mah dari itu bingak ku diangkeun oge kajeun abdi mah balik ti dieu ku Kang Haji teu dibere duit nu penting mah meunang amal cicing amplop deui amal ka baturan derek mararaot moal mamawa amplop mah teh Kang Haji ge bumi na tingali aja abdi mah mending ngahuleng ningali bumi mah di badag-badag teuing sabda aja ge ningali ka ditu teh hayang kitu teh cicing tapi beda nasib Kang Haji mah di tingkatnya minimalis ari urang mah bilik hinis aja oh tingali Haji mah mobilna mun dibola tak pajero kali aja mah pajejel-jejel di jero aduh di payun aya parabola urang mah paraseuna ngebul we tiap poe keun beda nasib milik rezeki mah diatur ku Gusti ngan geus maot mah moal dibawa angger nu dibawa mah iwati amal urang dan nu maot oge urang lain soleh nah ari mana kecek maot kalau kabawa nu batur eta amal ari amal teh cerek dikamanakeun tong mamawan nu soleh da soleh ge hayang babawaan ge maotna sarua soleh rek ditanya ku malaikat teh cek bakal ditanya ku malaikat bisa teu bisa ngajawab teu boga amal mah cek malaikat man rabuka kamu nanya wah man rabuka kamu bertanya-tanya ka malaikat juga jeung ka balad makanya yuk persiapkan amal sebelum datang ajal sing loba ibadah ulah ngalakukeun kalakuan haram jadah sing loba taat loba salat insyaallah ibu ku sholawat bakal kenging rahmat apalagi urang geto salat ketinggalan salat awal tuh ibu sok aya hoream kana salat da eta mah resiko hirup di alam dunia jangan ibadah teh sok aya teu puruna panghoreamna salat naon Isya jeung salat subuh mohon ditambah jeung salat jeung salat jeung salat maghrib sakitulah ibu nu kabihatur cipeueuh jalan ceuring meuli kupat di abonan peupeujeuh pami marulih ulah mupat ka awenan ibu uyos teu acan barang tuang teu acan leueut teu acan parasmanan abdi ge sami eceuk ku Teh Haji kesan buka haji tadi mah cenah ngaleueut tapi kelerna teh teu dibukaan da jeung bingung atuh da muni araraneh dahareun teh
abdi rek ngaleut ingat ka salaki, abdi rek ngawat ingat ka budak matak lah keresekan we cenah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hilap punten aya mamah Ece Haji di Pondok Pesantren Al Mubarok, bojona Mama Haji Jenal almarhum, alhamdulillah masih kena seger, mamah teh sehat, pala putrana araya guruna Kang Haji barokah, alhamdulillah. Doakeun mudah-mudahan Mama Haji sareng-sareng pala putra keluarga besar Pondok Pesantren Al Mubarok disehatkeun ku Allah, langkung barokah sagalana. Abdi oge doa ti sadayana ece, abdi teh teh bade teras ngabujeng ka bandara, lusa abdi bade terbang ka Kuala Lumpur Malaysia, dionang ku Raja Malaysia, abdi kedah ngisi acara dina syukuran hitanan si Upin dan si Ipin. Si Mak alhamdulillah, alhamdulillah, abdi cukup katipu. Ibu yang pada khusyuk, amin. Alhamdulillah, amin, amin, alhamdulillah. Ibu, mun aresep abdi mah kieu ari ngaji jeung nu bodoh teh resep. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.